Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kumaha daramang, sampurasun. Bertemu lagi bersama Bapak di pelajaran Bahasa Sunda 7 untuk kalian siswa-siswaku di SMPT Raudatul Muttaqin. Untuk pertemuan kali ini, pelajaran kita adalah memahami judul artikel nu nyemah. Ada di buku Simpai Bahasa Sunda kelas 7 kalian, ada di halaman 44. Bagi teman-teman yang menggunakan buku lain, silakan dicari halamannya, mungkin berbeda, tapi menggunakan yang judul Simpai Bahasa Sunda kelas 7 ada di halaman 44. Langsung saja akan Bapak jelaskan tentang artikel nu nyemah. Untuk paragraf yang pertama, keur salat asar di kamar kadenge aya nu pupuntenan. Apal kana sorana, moal salah sora babaturan si Ocit. Kago keur salat tangtu henteu ditembalan. Lila-lila mah nu pupuntenan teh teu kadenge deui. Teuing balik, teuing nunggu di luar. Reres salat teu langsung nyamperkeun, katepas kalah wiridan jeung ngadoa. Artinya setelah sedang sholat asar di kamar, terdengar kadenge aya nu pupuntenan, ada yang bilang permisi. Apal kana sorana, tahu sih suaranya siapa, moal salah sora babaturan si Ocit. Nggak salah kalau itu adalah suaranya teman saya si Ocit. Kago keur sholat, nanggung lagi sholat, tangtu henteu ditembalan. Ya pastinya nggak mungkin dong saya bales panggilannya. Lila-lila mah nu pupuntenan teh teu kadenge deui. Lama-lama yang bilang permisi tadi tidak terdengar lagi. Teuing balik, entah dia itu pulang, teuing nunggu di luar, atau dia menunggu di luar. Reres salat teu langsung nyamperkeun, katepas kalah wiridan jeung ngadoa. Setelah salat, saya enggak langsung nyamperin karena saya langsung wiridan dan berdoa. Selanjutnya, rengse wiridan jeung ngadoa kuring ngagentraan Ocit. Ngagentraan kitu teh saenyana mah bari nilepan sarung jeung sajadah. Setelah wiridan dan berdoa, saya manggilin si Ocit. Manggilin juga karena itu saya sambil melipat sarung dan sejadah. Selanjutnya, susuganan nu tadi pupuntenan teh aya keneh. Mengira-ngira mungkin yang tadi bilang permisi masih ada, tapi eueuh nu nembaan atau nu nembaan, tidak ada yang membalas. Palang siang geus indit Ocit teh, mungkin dia sudah pulang lagi si Ocitnya. Selanjutnya, sababaraha kali kuring ngagentraan Ocit, ayeuna mah sora kuring leuwih tarik batan tadi. Beberapa kali saya manggilin Ocit, sekarang mah suara saya lebih keras daripada yang sebelumnya. Bisi tadi mah teu kadengeun ku Ocit. Takutnya tadi itu tidak terdengar oleh Ocit. Tapi weleh nu digentraan henteu aya nembalan. Tapi orang yang tadi saya panggil-panggil tidak ada membalas. Nembalan deui wae, kuring kalah peperen di jero kamar. Anu babalatak ku papakaian jeung buku. Karena gak ada yang membalas lagi, akhirnya saya kuring kalah peperen. Akhirnya saya malah beres-beres di dalam kamar, di jero kamar. Anu babalatak ku papakaian jeung buku yang berantakan karena ada pakaian dan buku. Dajak pikiran teh nu nyemahna oge geus teu aya. Karena menurut pikiran saya yang bertamu juga sudah tidak ada. Keur anteng urang peren papakaian jeung buku, kadenge aya nu ngagorowok di ruangan tamu. Lagi enak-enaknya beres-beres pakaian dan buku, tiba-tiba terdengar ada yang ngagorowok, ada yang berteriak di ruangan tamu. Kadenge sora nu tutulungan bari nyebut aya oray. Sora jorowokna matak di kahariwangan.
Terdengar suara ada yang tolong sambil menyebut ada ular. Aya orai artinya ada ular. Suara jorowokna mata pika hariwangen. Suara teriakannya sangat mengkhawatirkan. Henteu salah, pasti suara babaturan kuring si Ocit. Gak salah, pastinya ini adalah suara teman saya si Ocit. Dreg-deg kuring lompat, langsung saya lari melompat. Ocit teh disamperkeun. Langsung saya menyamperi si Ocit. Katembong Ocit undur-unduran muru pantot tepas. Terlihat si Ocit mundur-mundur menuju pintu keluar. Matanya melotot, sungutna calawak, mulutnya terbuka. Bari sambutut ku kue nastar, sambil berantakan ada kue nastar di dalam mulutnya. Leungeunna ngagiwing-giwing majalah. Tangannya mengambil sebuah majalah. Atuh keler wadah nastar teh bahe. Atuh keler itu artinya toples. Tempat nastarnya tumpah. Pesina aur-auran, isinya berantakan. Untung teu pepes oge. Untung tidak pepes, artinya tidak pecah juga. Kebenaran keler plastik. Untungnya itu adalah toples plastik. Mana orangnya? Cek kuring bari rada sieun oge. Mana ularnya? Kata saya sambil agak takut. Leungeun Ocit nuduhkeun bari nyebutkeun, "Hadeupeun kantong." Ngomong gitu teh bari tutunjuk kana lebah kantong. Tangan Ocit menuju kepada hadeupeun kantong, ada di bawah tas. Dia berbicara juga sambil menunjuk ke arah tas. Hadeupeun kantong. Cek kuring bari mencrong kana tas kuring nu aya luhureun meja. Hah? Di bawah tas, kata saya sambil saya melihat ke arah tas saya yang ada di atas. Ocit bias, marehna unggek. Ocit terdiam, dia mengangguk. Nempo aya sapu injuk nanggeh. Dia melihat ada sapu injuk yang berdiri, ada yang sapu injuk di sampingnya. Buru-buru cokot ku kuring. Nah, saya langsung ambil sapu itu. Lalaunan gagangna dipake nyengkatkeun tas. Pelan-pelan gagangnya saya pakai untuk mengangkat tas. Breh teh nyawai aya nu guruntul ngagulung. Panjang hideung ngan leutik, sapu dibalangkeun ku kuring. Ternyata iya, di situ ada sesuatu yang muncul menggulung kecil. Panjang hideung ngan leutik, panjang hitam tapi kecil. Sapu dibalangkeun ku kuring. Saya lempar lagi sapunya. Sugan teh nya orai eta mah orayan. Cek kuring bari nyusut kesang dina tarang. Kirain mah itu ular beneran. Itu mah ular-ularan, kata saya sambil mengusap keringat yang ada di kepala, di dahi. Ketemu Ocit narik kepas jero. Terlihat si Ocit mengambil napas dalam. Manehna ngarasa soak. Dirinya merasa kaget. Pajarkeun teh lain sieun ku orai, tapi gila lebah ngaringkelna. Cenah mah sok ingat kana film Nagin. Orai siluman nu malih rupa jadi manusia. Dia berkata, pajarkeun teh lain sieun. Dia bukan takut, dia cuma gila atau merasa jijik karena dia ngaringkel itu dia hanya menggulung seperti itu. Cenah mah sok inget karena film Nagin, karena dia selalu teringat pada film Nagin. Orai siluman nu malih rupa jadi manusia. Ular siluman yang berubah rupa menjadi manusia. Selanjutnya, hanas kuring geus soak. Kuring mah lain sieun ku orai teh tapi gila. Ocit narik napas jero. Nah, hanas kuring geus soak. Wah, udah kaget, udah khawatir. Saya mah bukan takut sama ular, tapi gila. Tapi saya bukan takut sama ular, tapi saya jijik, kata Ocit sambil menarik napas dalam. Selanjutnya, dasar borangan, sarua we sieun jeung gila oge, ari ngagorwok mah, ceuk kuring bari mencrong ka Ocit. Mun gila ge moal ngagorwokan kitu bedul, kuring kukultus bakat ku keheul. Dasar penakut,
sarua we sih gila oge, sama aja takut dan jijik juga kalau kamu sambil teriak. Cek kuring bari mencong ka Ocit, kata saya sambil saya bersungut-sungut ke Ocit. Mun gila ge moal gorokan gitu. Kalau kamu jijik juga gak bakal sambil teriak-teriak seperti itu. Nah, kata saya sambil kesal kepada si Ocit. Ocit udah gak jawab. Ocit gak mau ngejawab, kalah Malik nanya, malah dia berbalik tanya, naon sababna pangna kuring digero-gero ente nembaan. Apa sebabnya saya dipanggil-panggil kok gak bales, tidak menyaut. Dijawab ku kuring yen kagok keur salat asar. Saya jawab, saya sedang tanggung lagi salat asar. Pira aku keur salat kudu nembaan mah. Gak mungkin kan, masa harus ketika salat harus menyaut. Kitu deui kuring oge Malik nanya ke Ocit. Begitu juga saya balik tanya ke Ocit, kunaon pangna manehna digero-gero teh kalah ngahapap wae. Kenapa saya panggil kok malah gak ada suaranya, malah diem aja. Bari pika sebelum Ocit gak jawab. Sambil sebal Ocit pun menjawab, pajarkeun teh kagok keur ngahuapkeun nastar. Ya wajar lah lagi tanggung karena lagi makan kue nastar. Dajeng enyana harita oge masih katembong samutut kue nastar. Dan memang waktu itu bisa terlihat di mulutnya masih ada kue nastar. Bakatku kehel kuring nyindir Ocit bari mulungan nastar anu mawancura dina ubin. Sambil kesel saya nyindir Ocit sambil saya mulungin kue nastar yang berantakan di lantai. Nu matak asup ka imah batur teh kudu izin heula. Doraka eta teh jadi we ngagorowok sieun ku oray. Makanya kalau masuk ke rumah orang itu harus izin dulu. Doraka pamali atau doraka itu artinya kualat. Makanya jadi takut sama ular. Ocit ngahuleung bari beungeutna beureum. Ocit diem dan mukanya merah. Kaharti lebah dinanya mah. Mengerti sih kenapa bisa begitu. Lantaran manehna ngarasa eraeun saenggeus disindiran ku uring. Karena dia merasa malu setelah saya sindir. Nah, cerpen ini itu ada di majalah Mangwe nomor 2668 halaman 67 Benang Hermana, ditulis oleh Hermana dari MA Terpadu Pakunagara. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Itu adalah artikel dari Nunyema di halaman 44 di buku kalian Simpai Bahasa Sunda. Silakan ditonton videonya sampai habis. Dimengerti sindirannya karena minggu depan akan Bapak tugaskan Pancen Mandiri di halaman 45. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengerti dan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.